paduka pupu dening atis maheun abdi abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran pujas tuti sampean diterima kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis naon cobi kula tina naon rupiah kalepatan muga ageng sawa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ngiran saling maklum di hatur nuhun Gusti Prabu kali perkawis naon cobi aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bejeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasangakeun ngiran mangga tansah tiasa jeung ajeng nanan nya sewe da sore kene onggo gahareup diukna senopati bagea ae ki adi kapayun ki adi tapi nada majisi mabdi pun senopati nampi kana pembakti salira ngalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunjuk panjenengan Gusti Prabu diterima senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata sareng titi duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanakan salira muga salira kersanga saling maklum senopati atur nuhun Gusti Prabu atuh nyangakeun ieu mada haneut kene naon teh taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin tina samudaya kalepat dan jisim abdi tangtos dina ngabdikeun diri sabaraga ka nagara teh jisim abdi teh acan maksimal dina bulan anu suci ieu dina saparantosna Idul Fitri jisim abdi neda dihapuntenna ka salira ngeran sami-sami senopati atuh ti kaula oge wilujeng lebaran hapunten tina samudaya kalapatan teu naon pan main maneh malain Islam di foto sawios kaula mah kitu we kulan ngiring bingah wae di urang mapan rupa-rupa agama beda-beda keyakinan beda-beda ragam budaya ragam agama di urang teu naon nu penting mah urang mangga hiji we dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara sauyunan satujuan dina mangsa nyaeta ngangkat ajen inajen ieu nagara leres timalan senopati abdi Gusti teu mudik maneh kamari masih teh acan lebaran abdi mudik Gusti ka mana ka gardu nya da abdi mah urang gardu kawit mah Gusti urang gardu sumohon dinya tiran cabango caket dirinya Gusti nya kulan gitu aipun bojo mah tidinya ti Malaka malakanya pamajikan maneh ti Malaka sumohon Malaka mana Malaka palih dinya ning caket janem iya tah pun bojo teh kawitna mah mangka di dinya cece beda meneng teu naon Haripati teu mudik henteu kaula mah kulan aya we da kaula mah urang dieu teu naon sakula warga kaula ge hampura ieu pang-pangna ka apalatur nagara
terutama kahambara hayat KB dina mangsa kaula mingpin negeri ngolah negara ngurus hamba-hambara hayat teh pasti lain loba kakuranganana can maksimal karasa ku kaula loba pisan masalah anu acan rampung loba pisan masalah anu acan karengsekeun ku urang sadayana da mingpin negara teh lain enteng-enteng tong borok mingpin sanagara mingpin sa rumah tangga oge atawa sa naon RT rukun tetangga kadang-kadang masih keneh can kagero komo kaula salaku raja di negara narepati di ieu negeri loba pisan kakuranganana ngan parandene kitu urang jadi enteng keur urang jadi contoh keur urang nyata pikeun ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa leres ulah ngarasa cukup ku pagawe ku gawe urang ayeuna tibalan ulah waka agul ku gawe urang ayeuna ulah ngarasa puas ku gawe urang ayeuna sabab naon lamun urang ngarasa puas ku gawe urang ayeuna dina hate moal aya motivasi kana diri urang pikeun ningkatkeun sagala rupa kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa leres sabab ari negara teh gumantung kana roda alam perputaran alam zaman beda-beda poe ayeuna lain poe kamari lain poe mangkukna ti menit ka menit ti jam ka jam ti poe ka poe pasti anu ngaranan zaman pasti bakal robah leres moal apa urang isukan bakal terjadi naon ngan anu ayeuna anu kaalaman ku urang wayahna urang kudu bisa nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina kudu bisa beradaptasi dengan keayaan ayeuna ayeuna anu dibutuhkeun ku negara naon ayeuna anu dibutuhkeun ku masyarakat naon tah salaku pamimpin kudu hartina sensitif apa kana kahayang-kahayangna masyarakat lolobana leres ulah nepi kapoekeun pamimpin teh kahayang rakyat naon sanajan kangaranan pamimpin hade ku hadena diomongkeun pon kitu deui gorengna komo kulawan politik mah di mana urang goreng bakal digoreng jadi konsumsi media sosial anu bakal ngalunturkeun harkat derajat hiji pamimpin nu matak di dia pamimpin kudu hati-hati urang salaku warga negara atawa apalatur negara pikeun ngeuyeuk doyah ngolah negara teh kudu hati-hati kudu apik kudu waspada permana tinggal nya leres sabab rengkak paripola pejabat ayeuna dimonitor ku media sedangkeun media ayeuna masyarakat kabeh nyekel handphone dina handphone berita-berita nu baheula berita terkini bakal aya nu matak para pejabat teh kudu bener-bener apik dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ulah negara aya jejak digital nu matak ieu urang balik di kana budaya urang budaya timur naon teh apik titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja ulah getas harupateun urang salaku apalatur negara sabab cing inget urang salaku pamimpin teh hakikatna nyata pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita leres nu matak jadi pamimpin teh wayana kudu daek berkorban leres kudu daek berkorban pamimpin mah
ulangan saukur cali kungkul dina korsi ulangan saukur bentik curug balas nunyuk capetang balas miwara sabab naon dituntut konsekuensi salaku pamimpin boh dunya jeung akhiratna leres nya leres timbalan nu matak ieu kaula rek umajak kasadayana aparatur negara kanggo ningkatkeun sagala rupa kagiatan sabab naon ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas negara ngabutuhkeun sumber daya anu handal aing teu hayang ngabogaan aparatur negara anu hare-hare anu leha-leha semohon kadenge aya aparatur negara anu teu malire ka masyarakat dipacat ku aing kadenge aya aparatur negara anu mempersulit masyarakat dina mangsa masyarakat aya pangabutuh ka negara lamun mempersulit ku aing dipacat denda ongkoh komo bari diduit-duitkeun mah kadenge ku aing ngaduit-duitkeun ka masyarakat leutik wayahna digantung ku aing sabab naon cing inget urang teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat urang mah ngan saukur diukungkul dina kursi pejabat diukungkul dina kursi teu kudu digawe unggah bulan bakal ngocor gajihna tapi masyarakat teu ngojek mah moal meunang duit sedangkeun gaji nu bakal ditarima ku urang teh gaji anu ditarima ku urang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab di mana gablek duit digawean atau henteu kakesangan atau henteu ieu duit Allahu Akbar kata nagaan teu duit teh bakal dipenta pertanggung jawab nu matak di aparatur negara dituntut rasa loyalitas kabangsaanana rasa loyalitas rasa solidaritas ka negarana leres timbalan Gusti nya leres sabab naon masyarakat teh kudu adil dina kamakmuran makmur dina keadilan nya leres tah kaula rek umajak sakali-kali mah para pejabat kabeh aing rek umajak naon teh ya satahun sakali mah sabulan gaji bikeun ka masyarakat kabeh da moal ngadak-ngadak sangsara pejabat duit gaji sabulan mah malahan bakal namahan sedekah mah penting ieu mah jang dalang ali we urang mah nya leres tahun ieu gaji kabeh aparatur negara ka kampung ieu bagja meureunana masyarakat teh bakal karasa ngabogaan pamimpin teh leres nya ulah nepi ka masyarakat teh cuang cieung rasa teu boga pamimpin leres ngeran kata apal ngaran pamimpin dosa atuh lamun nepi ka sok demi kepentingan negara jeung bangsa tah kaula kataji aya anu disebut nyaeta di negara nulian mah urang turutan naon teh nyaeta mere makan gratis nyaeta ka barudak sakola OMBG ta eta MBG aya laguna geuning oh nya aya MBG teh Gusti laguna kumaha MBG makan giji gratis teu urang goblok sudah tapi Gusti da ari kangaranan program mah aya sae aya henteu tapi sae mah sadana ge sae ya tapi ieu teh MBG teh salasna kedah dimonitor ka handap kudu dimonitor kumaha kedah dimonitor langsung naon sabab dah kulan sabab ieu teh seueur pasoalan MBG teh nya loba pasoalan kumaha jadi loba masyarakat anu lian anu sirik sabab naon anu tadi teh nyana keadilan dina makmuran maka makmuran dina keadilan adil dina kamakmuran kumaha
Apaan MBG teh kanggo marulang kalih orang ke sekolah bener tak kadang-kadang kita jomplang pisan sedangkan murang sekali sekolah teh diwangun ku para guru netep yang para guru honorer bener tak ieu teh kalintang jomplang dina masalah gaji manya guru honorer 300 ari pegawai MBG 4 juta alah nya jomplang pisan rupina tah mending ngukut MBG welia nya geuning jadi MBG kudu dieureun sanes dieureunkeun hartosna kedah dipaluruh dugi ka handap ieu program teh sae program teh nanging kedah katingali ka handap jeung ulah aya para pengusaha anu ngamonopoli ngeunaan dapur MBG. Wah. Banyak permainan pula. nih Seueur ieu teh anu permainkeun. Saurang boga 7 ning dapur teh. Ya hawak teh nih. Tak ieu kedah dipaluruh Gusti. Yang dipaluruh dugi ka mana eta MBG teh mangpaatna atanapi efektifna. Margi anu dipika paur apan ti luhurna mah sakitu keur waraga kanggo tuangeun teh kadang-kadang dijieuna mah hampir satengahna. Dikorupsi teh eta ieu kedah aya pengawasan anu langkung ketat kanggo nyukseskeun ieu anu sebat MBG. Program ieu teh Wanyil. kumaha tah kula Gusti Pati Wawasan nepi ka kitu pisan luar biasa. Lumatak gaul atuh. gaul atuh coy Ulin ka lapangan jadi pejabat teh ulah ngajedog we na kursi. tah eta Monitoring terus ulah ngaleueut wae gaji ngakanda we gaji buta sidak ka handap nepi ka mana program teh handapi atawa henteu. sidak ka TKPC Supados naon supados di urang teh berkah. Da hampura di urang teh loba keneh ucing. Loba keneh beurit. Cingki. Tah mode di Jawa Barat gubernur ayeuna ngababad naon teh lir ibarat eta teh bapak aing teh keur ngababad reuma keur ngababad alang-alang keur ngababad lain ngababad leuweung goblok jadi heula ngababad reuma ngababad jukut-jukut dina mangsa keur ngababad jukut-jukut cing paron cengis orai beurit eta anu kaganggu kagiridik hama-hama teh kalaluar keur ngababad nu barala Bariran. ieu teh ka mana jigna pikiranna ngajebrog lah alah eta manya kudu dibubur teuing basa aing teh nya kitu Gusti heeh jadi sakali deui ieu teh kedah aya monitoring anu jelas supados naon supados teu aya kecemburuan sosial di mana-mana kecemburuan sosial kaituna ngaageungan bahaya kaituna bakal pecah persatuan jeung kesatuan bakal jadi papasehaan atuh sedangkan anu di wayaga teh persatuan jeung kesatuan beulah tak ieu teh kedah leres-leres dimonitorna sagala rupa program anu digelontorkeun ku pamerintahan pusat luar biasa Paham bulan alus kudu kitu alus kayak dimana uang kaula geus nyieun ieu program kaula arek langsung nyieun tim khusus pikeun monitoring ieu program MBG kae mangga satuluina perkawis naon ieu ti pangna diging sirling ieu poe ieu teh kaula teh hiji silaturahim meureunan geus lebaran leres mun ieu mah halal bihalal leres kaduana nu bieu kaula teh rek ngetrukeun ieu we apa ngampura da kaula can bener digawena leres katiluna kaula teh aya urusan pribadi urusan pribadi kumaha aya urusan pribadi ti ngeunaan diri kaula kumaha ulah maksana kumaha ieu ti
Kaula teh sabenerna Madinah karamaian tapi teh hate mah sepi. Sanajan loba nu ngariung hareupeun kaula tapi tetep hate mah kaula teh ngarasa tiis comrek padi. Ngarasa sepi diri kaula. Lakunaon? Ieu era kula teh ngomong teh ka maneh teh ngan eudak dala di kumaha tu dawuh deui aing. Kalemahan aing teh di antarana ieu ti. Perkawis naon? Nyaho meureun aing ti baheula nepi ka ayeuna bubujangan. Bujang li. Alah. Sumohon Gusti kangaranan bubujangan pati karasa meureun kumaneh komo aing geus bolongkotan kieu. Aing teh makan sendiri, cuci baju sendiri, hidup sendiri. Oh bagaikan angka 1. Iya cek lagu Caca Handika mah. Makan sendiri, cuci baju sendiri, hidup sendiri, bagaikan angka 1. Mending kene jadi penyanyi jeung tibatan jadi senopati bener. Hade eta, miluan atuh. Miluan naon kontes nyanyi domba. Tak kaulah teh cing itrek balaka ka nyenduaan aing teh hayang kiwin. Hayang kawin aing teh ti. Aing teh hayang ngabogaan pamajikan ti. Ngan pati-pati boga pamajikan ge aing mah hayang kanu langsung. Langsung artina langsung anu bener. Iya. Laras Gusti hayang pamajikan teh anu solehah. Oh nya aya laguna ni Gusti. Bah makan sendiri nu tadi apa? Laras Gusti sadayana lalaki ge jiga kitu atuh palai kagungan istri teh anu soleha. Heeh, da aing teh hayang ngabogaan istri soleha. Da aing ge apa awewe teh beda-beda. Laras Gusti istri teh benten-benten. Aya istri padati sumohon. Aya istri japati laras. Aya istri kunti. Sareng istri sajati beda-beda benten. Ari istri padati mah uningat kepanginten padati. Ari padati teh naon roda gorobag. Istri gorobag istri padati teh maksudna istri ieu mah nu kumaha-kumaha oge bakal ditarik. Rek barangkal, rek runtah, rek gesik, rek semen, nu bau, nu seungit, nyaeta diangkut kabeh. Nu penting duit. Eta teh nya. Paduli teuing salaki goreng patut, paduli teuing salaki tara digawe, nu penting duit. Tuh, karunya salakinya. Ka pasar teh mawa salaki ge teu naon nu penting mawa duit. Tuh kadangu Kang. Ya. Salaki gering nepi ka maot teh naon nu penting duit. Ajing salaki karunya. Ya. Nu penting doa lain duit teh. Ta eta istri padati, maka dua istri japati. Japati tingali japati dibere parab menyampurkeun ditewak lingas. Lineuk-lineuk japati geuningan aya. Jadi hartosna di mana aya uang abang disayang, tidak ada uang abang. Tuh karunya deui lalakinya.
dengekeun ali katiru istri Kunti ari istri Kunti mah naon sok nyumput dina poek bari ciciri hilan wah sameah bager ngajak wae manehna mah tilu penting teh nya abade nawaran wae istri ieu mah bagus berehan nya teu kumaha wah diajak wae ieu mah nya nu penting cocok harga sekian nya ngan kedah geus teu tiasa nganyuk bisi ditagih era anu kaopat mah istri sajati ari istri sajati mah anu nyaah ka diri bakti ngabdi ka salaki terkenat muji kahiyang Gusti nu Maha Suci babakti ka nagri ongkota ieu tah eta aing bayang boga pamajikan sae atuh Gusti kasaha parantos aya calona geus aya parantos aya geus aya calona ti sae mangga aya Gusti calona aya bagja urang mana Gusti urang wangun lain ada napi urang bakan kiara lain urang pungangan lain urang janem teuing lain urang pirdong lain pasir hurip lain Suganti Pabuaran tetangga Dalang Anom Widodo nya Dalang Anom Widodo ti Pabuaran tadinya ke tanggal 12 di dieu nya dengan 12 ke nonton ye Papa Dalang Widodo di gardu nya semohon dukung ku salaria teh budak leut budak Anom berbakat teh heuh maca kadaekan ngapoe laip manehna mah pinter nyen wayang ongko ya madalang teh segala bisa ya nama ban ge becus lain aing urang dieu lain ka urang mana aing hayang kawin teh ka urang luar negeri walah luar negeri Gusti bener Jepang nepi Korea nyaeta ka urang negara Tirtadahana atuh teh mah negara tetangga bangsa orai lain bangsa manusia teu sudi goblok ke bangsa orai deui aing yang ngabogaan anak soleh teh aing teh bangsa manusia ka bangsa orai deui mamung aing teu sudi saha kakasina teh nyaeta Dewi Dahanawati bener Dewi Dahanawati bener sanes Dewi Malam lain putri raja anak raja nyaeta Prabu Dahana Dewa ti nagara Tirtadahana nangaran teh dahan kabeh buyutna ieu naon teh lemer lemer pandina dajok ya lemer ni kaula teh dina waktos ayeuna bade miwarang kaula ngiring saya marah lain kaula marek mihape ieu nagara we maksana ngumilu saya marah aing waduh Gusti sawios ku kaula bae percaya budak kaula kana kasaktian mararani ngan urusan awewe aing hayang menang sorangan hayang pertama jikrek nit bragal map Parios kana bral
bukan niraya lumunur wewet di nilayang rana permios kiraan bra mudah-mudahan siapa menurut kinuran siapa nejak tinekanan cita-cita syarira laksana amin Patenopati permios bra Dahana Wati mudah-mudahan salira bisa kaboyong ku akang mudah-mudahan hiji eta kaduana bogoh ka kaula karena Allah lamun teu bogoh ka kaula teu nanaon kaula ge teu hayang ngabogaan pamajikan beungeut jeung hareup ati mungkin sabab lebih baik dilepaskan jeung tibatan hirup dalam tidak kepastian kaula mah kanu ridho we kanu ikhlaskan rek berjuang nepi ka mana kaula mendapatkan cinta Dahana Wati Kondor sakaing pangkonan nalenda dengan kaula palegarwaan luar biasa bakal haneuteun di karaton ari aya ibu nagara majigana da salila ieu teh asa ti Islam mereka ibu nagara aya anu janten bojona garwana mameureunana sarareungit di karaton teh wani putamenta moal sakuem teuing jeung raja kaula ge meureunana mani we ngapoe saboga raja teh tara mani mata di karaton teh rada haku ieu sedanten ulah tiap latah tabah jangankan semua pangabangkor Gusti moga tapi kalayan kepingahan Gusti diterima hatur nuhun aya naon ieu teh daguan calukan batu batur mangga Gusti mangga diestokeun pisan ku abdi Gusti diestokeun lain maneh ayeuna mah katingali teu berak punten minal aidin wa faidin sami-sami mohon maaf Disimabi minal aidin wa faidin mohon maaf lahir di sesar Gusti lahir dan batin eta lahir dan batin Gusti abdi mah duh kumaha coyna menuju dari terada barideg ieu abdi teh barideg kumaha darah tinggi naik Gusti teu naon mohon tina dahareun sanes tina inuman sanes tina naon tina emutan Gusti naon mikiran naon ieu langkung-langkung Gusti naon timnas eleh kemari Gusti lah atuh teu naon si mohon timnas eleh duh Gusti abdi mah ngejedud geunangan permainan satu acana mah bingah abdi teh naon
timnas kamari bisa enak kayak 4-0 ngelawan mana? Ngelawan Subang? Lain Subang setiap pokoknya ngelawan dalam gara gedengan mah nu ngasupkeun teh si Beckham 2 Gusti si Beckham atuh ai Beckham teh mana? Anjir teu apa kurang gaul buka dulungan teh kuper ternyata apa si Beckham teh mana? Si Beckham teh Gusti pemain Persib nomor 7 si Beckham teh wah Gusti pada ngahujat mimitina mah pada ngahina tapi ku si Beckham dibuktikan yang dihina teh bakal ngangkat harkat derajatna cacakan penek letik komo lamun jangkung jadi pemain poli lincah pokoknya Gusti si Beckham aduh abdi mah favorit di kamar alge penuh ku foto Beckham Darso Gusti atuh mohon gitu Gusti pokoknya abdi mah kumain bola menduga kumaha Gusti nya aya bola teh pun bojo nuju nonton sinetron teh diusir abdi mah nya diusir heula ka mitoha jeung heula jadi mitoha atawa meuli TV hiji deui loba tapi abdi mah masih awe mohon Gusti abdi mah ku bola teh kumaha duka kumaha abdi mah ku bola teh nya kajenting teu dahar nya terdaun jelema mah beda-beda karesep cuman gitu beda-beda karesep beda kahayang cuman ari Gusti resep main bola henteu paingan teu apa Beckham aya resepna naon nguseup aing nguseup pangadulan nguseup mah tuh Tahun ramena nguseup. nah ya Gusti nu nguseup mah maju-maju nah nguseup mah maju-maju nguseup maju teh jebur nya sok bayangkeun lauk di pelakan diuseupan deui kunaon teh dibigaikeun kana koja sok langsung goreng nyapan beda-beda karesep tapi mah mending main bola we ai maneh main bola unggah poe unggah dinten abdi mah main bola unggah dinten kabumbu oge nyenak piriwit tapi mah gitu Gusti di bumi teh wah ya penjaga gawang di sim abdi mah pokona mah di sim mah ku bola mah kaedanan Gusti duka kumaha abdi mah lamun jam 10 wengi tacan bobo lamun tacan ngadengi piriwit ngadengi we prit takakara tibra saleutik Gusti abdi mah batur mapan ku Cianjuran nya eta mah ngadengikeun wayah abdi mah ngadengikeun piriwit nya asa dipepenek ku piriwit teh Gusti wah daya piriwit abdi menyilek ku anjing nya hari tadi abdi nuju ke pasar karena resan aya tukang parkir pipiriwitan abdi mah sare di pasar langsung abdi mah duka kumaha teu lauk kali piriwit ker sare nya nuju naik motor aya polisi dilang prit langsung sare abdi heupe langsung di dinya Gusti jo heuh aya di mah duka abdi mah ku piriwit mah Gusti aneh Hipnotis eta mah. nya abdi mah jeung piriwit mah jiga iyalah gula sareng ambisna begitu gitu loro-loro ingtunga piriwit tina abdi teh nya kumaha sia we cuman mun Gusti tah harita anu hajatan sok berarti hajib sok maneh piriwit nya rek ditiup meuneunan kagebakeun ku abdi kateleg eta hajib ngomongna teh prit da abdi sare lah pun manehna tetunuh ya maksakeun ari teh mah nya bae konsisten kumaha sia we celukan batu-batu sae mangga aji goblok wah aduh ya Allah ya Robi datang si budak gaji
Mual balik, mual, anjing, mual. Ku ayak wae. Sakitu nu ngabejaan si goblok yeuh. Ampun, aku. Si anjing. Kunaon atuh. Aing aya ban stres. Alah, kudu dengan piriwit yang mehes. Budeng, anjing budeng. Aing ge nyaho nu api-api ngalamun. Padahal mah ceulina teh ngaguru teh teh. Tina ceuli teh brrrr. Kayaknya tepuk budeng aing ge nyaho. Aduh, kututut anjing nyaho aing ge. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Lan toh cenah aing. Anjing. Bulan cenah sakitu tarik deh. Naon tuh naon diterima iraha anjing iraha. Allahu Akbar. Diuk lan diuk. Diuk. Semua ni jalan Gusti. Geuning aya maneh. Cik kedung teh ini aing. Allah alhamdulillah damang. Mata kade ge cager aing. Mata kade ge cager. Uluh. Sabaraha dinten. Naon Asia dulu itu teu damang. Aing mah cager anjing. Lain teu damang ceuli sia teu damang. Aing mah cager. Allahu Akbar. Kunaon? Cager. Ish. Ngangge BPJS atuh. Eueuh nu gering aji. Aing mah cager. Dulu itu nongtot bool. Operasi atuh. Nya nongtot bool teh lamun dina sungut mah amanah teh. Ngan dina bool. Nya amanah temata ulah lu bating pecin. Kitu teh sia teh bujur teh jadi amanah. Eureuna nu gurih-gurih. Sia we aji. Is gurih-gurih. Nya nu gurih-gurih teh pecin teh saeutik si mah aing nyaho pecin teh sakilo. Dari naon pecin sakilo? Dawa nu kering aji. Is operasi. Teu aya deui iwati di operasi ambeien mah. Nya tong dicook mah nya ambeien dicook. Sia teh deuleu kumaha mun aya tayan aji teh. Tinggali saya mah teu kadenge tuluy dahar. Jangan cuma pengabaksan bude. Mugia katampi kalayan kabingan bolte mugia katampi. Diterima. Ayah naon. Yung hurawak ang ganing ito. Sanes ganingan na tibahalana di makiyo. Diuk. Diuk osay mga. Gini ayah mani. Aji kita irong. Allahu Akbar. Aji goblok. Eta teh irung liang hong. Anjir jero irung aya kalajengking. Lain kalajengking bulu irung. Lain aduh Gusti eta keur korokna kumaha itunya. Inung maneh keur nyiram hayang naon? Hayang ngaletak borong-borong. Matak aing jadi kieu yo. Paingan aing eungap deukeut sia da oksigen kasedot ku maneh kabeh. Tongge teu nyawa. Lain aing mah tapi tong amak aing nanya naon sia lamun ngorong kunaon da ku curug malogor aji aing lamun ngorong kusingkup puas ngahina batur puas hate dengekeun ku sia gari aji napas aing sudah hos bau korong.
Kang Samya Manak satengahing marga satengahing marga Jol iya si juri Yang sangli kain teh kabida-bida ting sete ih tegableg sopan kawas lain kakolot belegu kabida-bida teuing bodoh kene botak ngeus anjing naon sebelah cangking si anjing seteletik-letik galak naon si teh hah naon si teh make jengtungan tengah hah naon yalah naon ngawaku naon si kain naon alah anak unsal teh. naon sia mau ngomong di bisa juga anak uncal yalah naon nyawaku naon sia ka aing heuh naon alah heuh naon sia aduh napi ka jangar aing didegung-degung ku sia emangnya gua cowok apaan udah salah maneh salah naon aing ya mun lempang teh heug neuleuh sia mah tungkul ngadudud jadi sila sia diadu jeung sila aing gitu jadi maneh ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh heeh sabab teu neuleuh jadi nu salah maneh dipikir-pikir mah lain aing anu salah saha sia naha dengekeun belegu geus pugu pan aing mah teu neuleuh ka maneh sia nu neuleuh ka aing geus ningkah ka itu ieu mah ngahalangan aing emang aing nu sia nu sia beuna-beuna teuing sia tong kitu anjir eta irung anjir hulu aing asup ana irung sia di sana gas yuk nyawa menyaing nang tunggu air cangkul bener-bener teuing sia teh irung teh gede-gede teuing itu kita teuing gini aya Gusti damang Gus kadunungan Gus cager aya naon Gusti keheula lan keheula mending ayeuna maksudnya daguan antosan sa panabi tos ka dieu daguan nya panabi tos ka dieu engke nada lain ka sia aing mah goblok cieu teh bina teuing ka aing teh kitu eda yang miluan marukana rek di bawaan pada moal Gustinya nya tuh seperti oge nya wayau si itu mah punya geuleuhan Gustinya nya tuh si itu mah goreng patutnya nya tuh pami abdi kasepnya henteu tuh Jangan mah mangkong unik lah. Diterima tidak mikmah. Ayak mingga naon ini unik. Diuk, diuk. Oh mangga, gua abdi malindit berhantukeun malik jalik unik. Aduh, nu agung. Gini ayak mahan ya bro. Ajik, babaturan aing gua nu normal ajik. Nah, ning nyeri ngeut matur mah.
Menik ngok elan. Yang nyarikeun batur dening asup itu. Yang menang itu dirinya belakmu. Tapi kan nikmatnya nyarikeun batur siapa teu hati gitu nyahina. Jelema teh menewa dulu aluskeun ku sia. Menang sia normal. Tapi kau ngajelema teh kitu zaman diomongkeun wae. Ngomongkeun goreng. Ngomongkeun goreng nya tengah butuh ngawe wae ka aing teh jadi. Bener. Namina deui. Ya, lamun maneh ngahina ke batur berarti maneh yang dihinakeun deui ku batur. Da aing sarua tiga batur kahayang mah normal ngomong teh. Tapi pan kapatos irung aing kieu. Jadi aing ngomong nak ieu, nu penting mah ngarti we nya. Nanya teh. Hampura, ulah beda hampura benang dipendak dari kajalan ieu. Kamina-mina nyeunyeun ka aing teh pena aing ngomong kieu, aing mah disyukurkeun deh ngomong kieu ge. Disyukurkeun kumaha? Nya disyukurkeun aing mah sanajan irung ieu, banget kieu, ngomong kieu, nu penting hirup. Jeung di Batan sia irung mancung ngomong alus banget kasep tapi modal. Bayangkeun ku sia, Yang ngontrak di situ. bina-bina deui, kontrak mah heungkeun, goblok daging ngontrak. Seruan ngahina itu. Dina ge loba lah nayakeun ngontrak kene nyaho. Geus hampura, ulah peda hampura jeung aing ge menang dipenta. Ieu teh lebaran, geus lebaran. Oh, aduh, hampun minal aidin wa ma'imin. Mohon maaf lahir di Bandung. Dan batin. Lahir dan batin da eta. Oh hampura. Sate mana teh ngaran teh? Ngaran urang. Uyup. Saha Uyup? Oh Uyup. Uyup. Oh Usup. Lain. Uyup. Ahud. Lain. Uyup. Uyup. Oh Saprol. Nah, eta bener. Jauh-jauh goblok kena ucup jadi saprol. Pan urang teh ucupnya, bro. Urang mana maneh? Ya urang tanyakeun ka indung urang di mana urang asana. Si goblok di edan. Pagawean urang mah kitu we, ngungat-ngungut. Naon ngungat-ngungut? Jangan minuk niten usaha urang mah ngungat-ngungut. Naon sih teh? Gitu naon? Ngungat-ngungut, dagang huut. Lain dagang huut, goblok ngungat-ngungut. Oh, ngurut-burut. Ngurut mah di sana. Kumaha? Hop. Namanya apa? Aing kundi murut mah. Ieu mah ngungat-ngungut. Naon di dagang luput lain. Kukat-kukut. Nah, eta ngungat-ngungut, siapa budeg. Lain budeg, goblok si dengekeun si ngomong lagi kieu aing teu ngarti. Oh, kukat-kukut, nah eta ngungat-ngungut. Ngungut naon? Yang ngungut saja naon, manya aing ngungut mitoha. Keur macan boga aing, manya mitoha batur dikungut. Ngungut naon, saja naon aing mah. Oh, sesatuan, mau. Dengekeun siang ungut maung isuk-isuk aing dihakan goblok. Ya mah kamenak karep make jeung aing ungut maung. Kapan sasatoan anu inak atuh. Sasatoanana anu inak. Oh gajah. Gajah mah gede teuing bayangkeun ku sia aing kontrakan 2 ka 3 ka asian gajah aing molor di luar anjing. Can lomari 3. Can senal 4. Ngungut naon? Ngungut saja non ingon-ingon ayam. Nokma. Odoma me. Kalajengking. Hayang nyocok anjing kalajengking. Korek kobra seni iduhan. Hayam negeri anu pegang ning. Ayam namang boleng. Ayam si boleng.
sapi dikukut entok dikukut bebek anjing diomongeun naon diomongeun bebek mung nama kayak mung tengukut bebek lain tengukut eta lamun aing nyebut eta dibahayaeun nah mung no bila nyebut bebek mung nah siapa bisa nyebut bebek anjing sana naon ngobrol mereka beke gitu siapa Omongan anyar buset. juga dia buat jangkrik tiriling si ngobrol aja nyebut jangkrik tiriling emang nanti ngopot bebek ente ya mau nyebut eta hana siapa mungkin bahaya nah sok ejah punya si ejah kumaha ejah oh abebe ak bebek sok nengekin ku si aing aji go geus teu ya dibahayaeun si teh dibahayaeun da aing teu ngarti salah mau nyebut bebek naon nyebut bebek ya gampang naon itik bener nyada ya mau nyebut bebek teh itik jangkrik tuluy salah nyebut lamun motor bebek banyak motor itik motor bebek ya gampang naon suprapit anjing ngomong nepi ka kereng gitu sih teh daripada nya leutik ke bawah ini ngomong cempreng gitu meni wabah jangan mina teh gus Ratan ademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana bening halang lain kurang tapi anu maha benar tapi anu maha wenang di bumi alam darama ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu gening hirup abadi pasti nyorang pilih genti kang
rahmat likutna pamisteri mustaqim selajambe ya apa pasangan alam dunia sabakal di kawasan warangka panjang curiga sangkan mulia jeung sang wiaga Haji Wijaya anu marengan sadaya wahaji nana sukarama ngiring malaku nyanggakeun Kang Bia kuda ngapulasa nyanggakeun kawilu jangan pawakil kunari anu bagir anu nyaan ari kasadaya Kang Deni Koswara pamisteri mustaqim kasadaya kaondamu
Tukang yarap duking detya hingkang samya jacara pinara satengahin mangantaraga denira hingkang samya ngalaga satengahin marga hangkot buta parantos sempat merbayak satipayunan iet patih anu kiwari parantos Prabu mangsa nyata pada jengkarakan negara diretadahna pada ngiring saya marah belabaraka Dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamilih anu parantos sumping nyaosan kana pangguleuhna kaula poe ieu bagea dulur-dulur Minat di batu yang jangring. Tapi nak minat